action let's go 저 건물을 찾으러 Warahmatullahi wabarakatuh. Permisa anu melihat canda ka waktuna anu dipindangkeun Abdi Rizka kejadian ketabrakan di Jalan Ratu Cibubur paratosna aya hiji ngahebokeun warga setempat ku sebabkeun terjadinya ketabrakan di Jalan Donatif pada tanggal 30 Juli bulan 3 2023. Ayo urang langsung nanyakeun kumaha kejadian langsung di lokasi eta. Deui jeung Abdi Rizka keur nanyakeun kasaksina iraha kejadian eta kejadianna Poe Minggu. kumaha sebab kejadian sebenarnya Sebab ayana lawan arah ditabrakan sebaliknya disebabkan ku motor seueur tabrakan sebab jalma nu naik ke tingali nu numpakeun motor liana motor nyebrang. sekian kedua kami atur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.